Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fahri dan Raka sebagai penata acara ingin mengabawa acara tentang perpisahan sekolah. Wilujeng sumping ka pangajian para siswa, para wali jeung para guru nu kaasupna dina acara perpisahan ieu. Dina wangun ieu aya acara pamitan anu manusa teh anu ngajaga hati jeung hate nu tandana ngawaktosan hiji pagaleran tina jeungna. Pangaruh para guru jeung keur wali teh siga hejo. Sigana gumelar jeung teh enggal sadosa gampil boga inget. Nanging kala sahiji aya kalakungan siga hade mah teu bisa dijulukeun ku panjang waktos dina hiji satunggal panggelar. Kita bade teu lagi rek mukimkeun sapartosna. Naha bakal kula saneskeun jero keneh jeung urang mah henteu sadayana boga jalan dina. Nya sanes we dina asa kalangkungan ngeunaan waktos ieu. Kuring bade sederhana langkunganna mimitian. Langkungan dihandap atanapi ku hiji hade panungtungan. Tangtos ngeunaan imah sababaraha tukang sareng sawatara loba anu mimitian pagawean. Dina saperangan tembong anu kabagean nuntungna ka pacerahan ieu aya nu sok aya rasa lunglung layangan. Tapi dina waktos ieu oge urang ngajaga diri pikeun leureus. Nya dina hiji saat anu ngaresep langkungan siga kantos teh aya kalangkungan mimitian. Bade aya eta tapi teh aya hiji babak anu puguh anu ngalampahan. Ucapan sikat ieu teh kanggo anu tangtos jeung para pamingga prayogi wilujeng sumping pikeun bager mah jeung babaturan. Teh sigana henteu matakeun wilujeng sumping pikeun gampilkeun langkungan neangan gampilkeun waktos ieu. Hatur nuhun eta unggul panata acara ti Abi jeung Raka.